Kiwari da 10 mancing ke sauran pikuku. Sadaya nuju ke Galuh, mimitian usik dak Kiwari geus kapalu. tapakeun rahayatna geus moal ungut kalinuan geus tegeda gangina geus moal ka pangaruhan ayo maju bebarengan nu anyar geus ngabaladan geus kalari sajeng raksa angeus teu bisa disinglar nyata pajajaran anyar sahanu ngaguna sikap baris menang mamalana Kiwari kuku ngajad
Selanjutnya nomor peserta 29.